baragus kan. Astagfirullahaladzim. Naon? Aing ka mana si Abah ieu teh korek jual terong aing katinggalin mantan ku tangkulak atuh kieu mah. Aduh, ampun aing teh didagoan saksieun datang aing mah. Ka mana can datang-datang si Abah teh nya? Keberangan sok senter ditambah ku si kakek yo. Keberangan Keberangan. Itu nih si Abah teh setengah karung nih. Buru ka dia aja. Keberangan, buru ka dia bawa. Ka dia. Aduh, keberangan ke, hampura ke. Gancangan kilo, gancangan kilo. Sok. Aduh, Tuh balik. aduh berat euy. Aduh. Gancangan kilo ke. Dadago bisa keberangan ke. Sok kilo lah. Keberangan teh urang aduh. Tuh balik ting di dadago tidak tadi batur mah arang geus. Aduh, Ini sok kau katinggalin yang kuna naon. hampura ke keberangan Keberangan mau kajual ke. sok kilo. Tuh balik aki teh ampun aing mah. Sing bener kilona. Atunya aku cereug 10 sampai 12 kilo. 12 kilo. Nyola ke, sok. Kita salah ke. Wah, kita yang salah segala teh. Aduh. Alhamdulillah. Halus bar teh. Alus, Barangna halus. halus. Duitnya kadekan. Enggai bikari sok udukeun kanya geura sok. Duitnya kadekan atuh. Lain udukeun heula barangna. Ceuk panek disorti heula meureunna. Baragus kieu kan. Astagfirullahaladzim. Naon? Naon da moal laku nu kieu mah Abah tuh. Abah mah mah pamicen anti baturnya dijual ka urang. Astagfirullahaladzim kakek nama teh. Ya tadi kawan orang sorangan kakek. Masa Masa kita. itu namanya gak laku nu barakeh kieu teh hampir kabeh tuh. Najis meulin lagi ah. Bawa deui ka itu ah, da moal dibeli nu kieu mah naon atuh teu kira-kira tuh. Ya mah ngabangkrutkeun ka urang nu kieu mah. Lain ada kebangkrutan kakek aing. Aduh banyak dijual banyak tadi tanpa pisan pilihan heula. Pada rek disoktir heula cek maneh Nah, nih ya ieu. Allah sartileun kabeh tuh barulah tuh rek kumaha tuh coba ieu garareuna kieu moal laku moal ieu mah panas di dadago aku batur cuma lain tiga mandi badi ka tuh moal dibeli da moal kurang mah Astagfirullahaladzim nyasa teh kakek aing aduh berat-berat ngaling jauh aing teh ditu ka dieu mangul manya teh ditambah hiji-hiji acan teh kakek ieu teh pilihan heula atuh aja 1 kilo 2 kilo mah atuh kakek teh nya tuh bararekeh kabeh kitu bararekeh kieu tuh moal laku abah moal barang kieu mah aya nu meuli paling diliak di pasarna ge mung urang mah oh haladim karungan deui kayaknya berat teuing kumaha tuh urang ieu makan ini dago-dago satu majikan urang teh coba ka beas pisan kakek jeung pilihan heula atuh 2 kilo atuh kakek euy maneh teh ulah jeung aya kabiasaan pisan ka urang teh ini banget pisan di mana mah aduh ayo karungan deui teu jual we ka batur aya laku batur da aduh ieu mah rek bangkrutkeun tuh ka pasarna ge paling ada di piceunang kabeh ge ieu mah tuh urang ada meakeun modal tuh cika hayang teh tong dialaan bar kayak gitu mah astagfirullah tah hayang meuli urang mah udah teh Allahu akbar kieu nasib urang teh aing ngajual terong teh ditampak ku si kakek teh hiji-hiji acan cing atuh sortir heula tuh kakek euy menang 2 kilo mah ulah kieu teuing ka urang teh banget teuing bangsa nu kieu da alus kakek lamun dipilihan deui mah tuh alus keneh ya teh anjir manehna milih hadaran nu barutut wae sama kakek ampun aing Allahu akbar arek dijual we ayeuna mah ka batur meureun teh ditampak ku si kakek mah jual ka batur kira-kira laku mah eta mah pamilihan ti ditu ditangkulak dicokotan ku Abah tuluy dijual ka urang rek ngabangkrutkeun urang geuh jual ka batur ka itu aya laku anjing teuing ampun eta si kakek menikah teh atuh sopir heula menang 2 kilo atuh menikah banget teuing Allah tega sama kakek euy ka aing teh aing jauh-jauh ya teh mangul di ditu coba ka dia menikah teh ditarima mantok daripada kieu mah Allahu akbar